ya kampung Cisocane ya mempel baik. Aduh, paman Mega Bodara, kaulah can bisa mulang tarima kajeng rama paman anu prayakin kaulah geus ngahasakeun nyapekeun di zaman budak. Ayeuna nepi ninggalkeun alam karamean demi kaula janji bakal mulangkeun ka nyeri ka peurih paman hutang pati bayar pati hutang nyawa bayar nyawa si Gatot Kaca anu geus mateni jeung rama paman kudu mati ku kaula lajeng wae Sukmana Pranyata Patih Mega Bodara kaluar jengkar di wewengkon Trajutisna dan kemang-kemang malati dan buana laraya dan atinira dan kemang-kemang malati dan buana lara atinira Gusti raga papisah jeung nyawa dunya nu ditinggalkeun akhirat nu didatangan kabeh umat bakal kabagian nu ngaranna balik ka alam kalanggengan ngan bedana ku waktu aya nu gancang aya nu lila aya nu poe Kemis aya nu poe Jumaah sabab nu ngaran ajal kabeh geus jadi bagian manusia satungtung jelema hirup mati teh bakal kagiliran ajal geus jadi jatah atuh yakin lamun manusia inget kabakal yen balik urang ka alam kalangangan asal tinu kawasa bakal balik deui ka nu kawasa di dunya moal coroboh salah teh lain ngarupakeun hiji kauntungan rugi agung keur umat manusia anu nyieun kasalahan anu teu kenging magfirah ti Allah anu kagungan saat si panon timbul nafsu ngaguguduk ngadak-ngadak Patih Mega Bodara parantos mati soteja buringas lumiar panji lumawer cur mancur cahaya nira yang mengada
Kakang bayar wirang. Waduh Kakang masot teja. Lajeng ditibanan Aji Braja Musti Soteja ngemasing pati tumekaning perlayan. Wah, tamak dewaya. Soteja ngemasing pati tumekaning perlayan di Palagan Yuda. Ari Soteja tepnya etap putrana Sri Mahaprabu Batara Kresna. Ari ibuna tete aya Pertiwi. Ari Dewi Pertiwi anu ngawasa bumi satungcung darahna ngecelakanna bumi. Soteja moal bisa mati sabab ditang tayungan Pranjataku ibuna Pertiwi. Saprabdanipun Soteja ngabaler bangke ngajam panabugang watakna panas. Sanes panas secara sini. Tapi malasan kakanjeng ibu Pranjata Pertiwi anu ngagegeh di dasar bumi muncul kadaratan. Campernik jangkung alit larain ngadaun seru. Nah, anak ibu Soteja ibu moal arek ngantep kana papait anak kana lara anak pajaku bapana ditamelarkeun piraku kuinung narek ditamelarkeun kitu lalaki mah teu kaok mangilu anyar sok poho ka anakna. Beda deui jeung bapak si ai teu kitu. Komo aya lalakinya goreng patut ongko goreng dodonges ongko ka anak osok poho sok kumasep padahal mah jika centring kali tapi rasana mah satria. Gatot kaca hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Awas kaulah bakal hapus. Lajeng saparantos di lebetan kuingkang ibu Pertiwi lajeng wae Soteja ngoreja. Gatot kaca kasonan Gondayuda pendok. Braja Musti bajing ngagiri
Gatot Kaca manasan ka ingkang ibu Arimbi Prata Arimbi Rawu Ratu Alum Duraspati iku Jemar wibawana Ratu Alum Duraspati iku Jemar wibawana sajati Ratu Nu Ayu Ratu Alum Jemar wibawa eta teh resinen aya dua meureun ieu teh teuing ieu teh ieu oon ting ieu oon ieu teh ieu jiga nama ieu teh tapi kakawena lain Ratu Alum lain awak lentuh kubuyuh-yuh nyang naon barang daharna adi sihileun ampun ari hirup pura suntuk nyanaon nyaga gayengna geus cicing barena ge aduh alah ampun deui aing baheula sapuas baheula teh kungsi naon bo di sini dan berang ngaranna teh Lin seleng ingat di mana ini si Lin laguna teh kulu-kulu Persib ulah istuning we nah Gatot Kaca lain soteja anu ngelehkeun eueuh deui inungna Pertiwi inungna jeung inungna anakna jeung anakna dibantu Raden ku ibu lajeng wae Gatot Kaca jan ngira tangis wae soteja kajadianana ieu Gatot Kaca sareng Pranyata soteja teu aya nu kawon atuh Arimbi kaluar oge Pertiwi kaluar akhirna Gatot Kaca jeung soteja Pertiwi jeung Arimbi nanging Pertiwi kawalahan ku Arimbi soteja kawalahan Pranyata ku Gatot Kaca kades kejadian di alun-alun Trajutisna lajeng atuh yakin Pertiwi sawaku kasaksenan Dewi Arimbi Raden moal kudu sangsara mal burung digugulukeun mal burung dibelaan sayang ayeuna urang kawalan tapi hidup teh lain turunan jore-jore boga bapa telur pangkatna ngaranna Sri Mahaba Prabu Batara Kresna boga gelar Batara urang minta tulung sae Kanjeng Ibu hayu Raden hayu Agus teteh merenang si Eti meureun dede minta tulung lajeng
Pertiwi sareng ingkang putra Raden Soteja Raka Batara Pertiwi. Katingal kembang nabereng melang kudumi panggang sok sieun kakembang deung melang kudumi panggang sok sieun kakembang deung daun pangasih simpang ngerejeng teh mengurap nadu sok asna mono patapang kasono mah kaya pekatna jana dari sisi kumang sakebang yang kacang-kacang dahati tagatun nutang tosma moal kamang sikurai kuno sikurang tepati majanggali mana paturai hati perang mana patapi hati nangis mana paturai hati perai mana patapi hati sok nangis upami katon sahidang mugi sing akang jampang deui upami baturayatin mugi sing amah urang sok patepang deui upami mah baturayatin mugi sing patepang deui patepang deui Lamun wiyaga sararangan manupin jam kapini lamun tesengak jam 4 dilapang keranya ratuang keranya ratuang lamun tesengak jam 4 misanana sapang baik sama mati Dodi siapa persatuan gak persatuan lamun sengak jam 3 misanana siapa pahit sama mati Dodi siapa persatuan gak persatuan Suruh nganggo
Sakat kita boleh nina, tak boleh nina. Jauh komo bikin sono. Sakat kita boleh nina. Hambalas di gunung kasur dan tepat dengan Mikawalas diri batur si acara kadiri Jawa Tengah, Jawa Wet, watasna kali Serayu, Aya naon Pertiwi oge anak ama soteja si Gatotkaca nyerang ka Trajutisna nyaeta yakin si Gatotkaca anu yakin geus ngahileudang ka soteja anu keur tentrem aya mimpin Trajutisna. Apan eta teh yakin Princendani paling oge anu dipinjem ku mitoha soteja nyaeta Prabu Nalakasura bikeun sabab goreng patut jelema anu nek ngahak bari jeung lain hak urang hak batur eueuh tungtungna komo bari jeung perebut urusan nu kitu hidup temokeun jiwa kasatria ari satria teh nyaeta bener tekad ucap jeung lampahna ngadek sacelekna niga saplasna lamun warna hideung disebut hideung warna bodas disebut bodas moal hideung disebut bodas moal bodas disebut hideung nganu hati lamun bener iya bener lamun salah iya salah eueuh deui kudu tumarima kana kasalahan sagalak-galakna macan tara arek ngahakan ka anakna arina ka Batara si Gatotkaca anu yakin geus ngaganggu kana katentreman anak urang ku sampean lain dibela malah kalah disalahkeun dipangjanungkeun teh nyeri tapi lamun anak kita melarkeun nyeri mending nyautan kana hate sakali deui Pertiwi akang teh Batara akang teh tukang nyarita akang teh tukang nepikeun ka rakyat urusan bener jeung salah akang teh nyaeta anu nyekel hukum di alam marcapada ieu dunya bakal ambruk lamun nyieun hukumna geus loba nyieun salah komo bari jeung kulawarga salah dibenerkeun ieu nganu harti bakal ngotoran kana harkat jeung martabatna kresna halodo sataun lantis ku hujan sapoe tapi anak sagala-galana sakali akang mah bisa melaan tega-tega teuing tibatan kitu memening bunuh diri soteja mending paeh jeung ibu patunyang-tunyang Raden urang colok genggerongan nepi ka kitu karesna barang Pertiwi ngabar pranyata bedam ruas campur kaget
dadak katuh. Lamun Kresna geus nepak dadak katuhu hartosna cakra udak sana bakal lompatna kana otak. Lamun ditepak dikenca bakal keluar dina panangan katuh. Lamun kontak geus kana otak bener Kresna geus ngurangan kitu teteh. Loh jangan dengan cahaya teteh segala ampun tamah jika nama lang Kresna pohok kana temahwati pertiwi daguan didi akang reka jagat Sulalaya ke di jagat Sulalaya bakal mulang deui nyaeta nuju ka Trajutisna bakal maehan si Gatotkaca. Coba jam sabaraha angusna ieu kasawarga deui lagu deui ngora deui nuhun raka batara Raden urang ngantosan. Nalendra Kresna nyuhunkeun pipatieunana Gatotkaca ka pranyata Jagatnata. Ku Jagatnata dipasihan linggar kencana atuh Kresna saparantusna di sawarga Maniloka init ka Trajutisna di Trajutisna ieu linggar kencana ditibankeun ka Gatotkaca. Gatotkaca kemasing pati tumekaning perlaya sapalantosna Kresna kemasing pati tumekaning perlaya datang Semar atuh nafsu ngagugudu amarah teh kawadahan nempuh Gatotkaca kemasing pati tumekaning perlaya. Gatotkaca nyaon Semar makat ka jagat Sulalaya hanyat ka yang pramesti Jagatnata. Di Jagatnata nyarekan yen dewa kudu tanggung jawab atuh yakin Jagatnata yang pramesti Jagatnata kajadian aduh ampun atuh sapraptanipun Jagatnata turun ke jagat Sunalaya. Di jagat Sunalaya lajeng pranyata kudu tanggung jawab atuh Gatotkaca nyaeta dihuripkeun deui pranyata ku yang pramesti Jagatnata. Lajeng wae Jagatnata Kresna sareng mertuana oge kalibat dihukum ku dewa. Yen kudu tanggung jawab bakal dihukum di sawarga Maniloka. Gatotkaca yakin bakal ngamilik Princen Dani anu jadi hak mutlak Jumir Aji. Sugri kaum dangu sadaya carios parantos tutung waktosna parantos dugi urang sasanti leureum bade gantos lampah urang anu bade dongkap kembang pinetik sedeng anyar mekar sari merdeka. Biar sasadaya rupina bangsa kita acara pagelaran wayang kulit dina bagi nanging sadaya sing
siniran lakuning pelapahan apunten kasun jebar apuran uter katada daya niat ditajukeun ka salah sanes jalmi imam mung saukur carios wayang sakali deui selamat anu ngahibur selamat anu dihibur sapunya pegat simpai paturai pugia sing tiasa patepang deui wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.